Pak, urang hayang motor, Pak. Hayang motor naon maneh? Hayang ereking. Bener. Bener. Kayak lawang telepon ya di Mang Jack cenah. Bener eta teh? Heeh, cicing heula. Mang Jack. Motornya kene teh nu ereking. Heeh, sok bawa ka dieu gawat si Faisal yang motor ereking cenah ya. Heeh, sok kalem di dieu ge, sok hayang sabaraha. Heeh, nempo wae heula motorna sok. Bawa ka dieu. Heeh, serius gawat di dagoan. Cing dagoan. Nah bener. Heeh, bener nah, tapi aku teu bener. Iya motorna. Kayak nu meuli pisan bieu teh. Untung Bang Doyok telepon. Ya, Sabaraha ieu hayangna? bae 2 alas lah kamari tadi. Nu poin Resep teh mana ieu? Oh, geus bae lah ieu. Sok. Ya mulus atuh sal ieu mah. Ya duit tadi transfer anggar nomorna. Heeh. Tah, duit tah. 12 juta aing mau nawar ayeuna mah. Nuhun pisan, Bang Heeh. Doyok. Nuhun tuh deui mah motor engke hubungi wae. Siap, heeh. Siap sah, sing awetnya. Ayo. Ayo. Tah, Faisal paling pangmelikeun kop. Nuhun pisan, Pak. Bagus, kop. Ini mah jadi bagus euy. Heung kop aing geroba duit teh mah. Mau ajaran nanya? Haji. Ngarenahan pisan, Pak. Ngarenaheun nya sal. Karena Heuh bae aing ngarenaheun berarti Mang Jack heuh arah halus barang nama heuh. tapi Pak, dia teh urang di ditunya nempo babaturan dina motor CRF. Urang jadi kabita euy Pak hayang CRF. Hayang maneh CRF. Hayang. Kela cicing ngomong meuli ku aing ya Mang Jack sukan bogaeun. Halo. Di mana Mang Jack? Mang Jack boga CRF teh jualan. Heuh jeung si Faisal hayang di CRF cenah. Lain ek ditukeran ku RX ek meuli deui aing mah kagok. Heuh sok di dagoan ka dieu aya alus mah. Digoncreng ku aing ku duit tah lain ku omong. Heuh sok. Aya cenah Mang Jack. Lu bener, Pak. Oh bener, nah nu bener segala mun aing keur loba duit. Anjir. Heuh atuh buruk itu. Oh daguan sakedeung. Iya gitu. Pak. Oh, tah. Anyar keneh karek 2 bulan ieu motor. Ajaran kok Faisal dah. Ieu mah. Ieu. Cuma satangan, karek satangan. Keun we ku budakna. Motor ieu hade pisan. Beti modif ya mah kudu bogana ieu kudu ngajual ka urang ngamodif na ge geus beak Bae ieu 10 resep. tahun. Resep ya. Sabaraha Mang Jack? Nya aing kan meuli teh ieu teh 32 euy. Mun ngamodif ieu geus beak sabaraeun nya bae 35 lah. Nah mahal sama Jack. Wah, kira kunaon atuh mah ieu teh. Motor hade Tayapnya sisa teh kudu ngamodif. Heeh. 35. 35. Tah, dulu. Anjir, siap. Hatur nuhun pisan kerja sama na. Mangga bisi butuhna naon? Telepon we. Meuli deui aing teh. Siap. Sok. Wah, ieu mah tuh. Nu naon pokona mah. Heeh. Wah, ngabrek. Siap Mang Jack. Ayo. Oh, siap. Areuna teh Faisal. Karena Pak, ngajaran heula nya. Haji. Anjir, Pak ngarenahan kenesan euy. Oh, enggak, sekapi-kapi kari boga barang teh. Siap atuh Pak. Tapi hujan ieu teh Pak. Lamun mau awewe dina motor meureun kahujanan. Heuh, kahujanan lamun dina motor mah, mun dina mobil mah moal kahujanan. Aduh. Hayang atuh Pak mobil Pak. Kari meuli hayang mah. Nah, ieu teh. Hayang mobil naon maneh kitu? Pak atuh Pak. Apaan sage bae Pak? Cicing ke ku aing ditelepon deui Mang Jack bogaeun teh kitu. Mang Jack. Di mana? Lain si Faisal teh hayang deui mobil euy. Apaan sa? Warna hidung. Heuh bawa ka dieu ku aing dibeli. Ku duit dia mah lain ku omong. Bawa ayeuna keneh ku aing duitan. Heuh di daguan. Faisal, udah. Dasar ulah sia mawa cik ieu atuh. Ya, Mobil. Mana mobil Pak? nah mobil naon? Faisal. Pancenaik Pak melikeun mobil apaan sa?
Nah mobil Avanza naon Faisal pasti lagi kurang HS. Aduh. Sugan aing bener euy. Nah ieu hudang hees ieu. Cek aing ge ulah HS tas asar sia teh. Aluk mah gerang ngucapkeun ulang tahun. Ulang tahun saha? Bos Nova Purwakarta. Ulang tahun. Anu merek kaos ieu tah. Bos Nova jantan. Bos hayam teh. Heeh. Oh, mudah-mudahan atuh si Bos Nova teh sing dipanjangkeun umurna nya. Amin. Sing disehatkeun nya si Bos Amin. Nova teh. Sing dibabarikeun milik rezekina. Amin. Sing leuwih sukses pokona mah. Amin. Bos Nova teh nya. Heeh. Mobil kumaha tuh? Mobil we gerah udang kayak itu deh lo. Tadi itu gerah mandi. Apaan sa teh? Asar. Apaan sa weuh? Sia usaha engke meuli sorangan. King, naon? Aing manggil duit sakopar. Duit sakoper di mana? Di ditu sisi jalan, wah eta mah jalan mah beunghar beuneunan. Kina mobil lagrag, ing meni sakopar coba duit kabeh. Ceh, atuh aing main taking. Pokona mah eta pas dibuka teh koperna ku aing aja duit tungkul bareureum. Ini bingung aing teh pake meuli naon ku aing nya. Wah, bener eta mah king rezeki nomplok sigana mah euy. Naik dikumahakeun atuh eta, ek dibeli naon? Siapa ditanya kalau Malik nanya, jika spion. Gua aing bingung gitu teh pake meuli nanya. Anjing duitna loba. Ceh, atuh aing manggil duit sakitu mah. Aing main taking. Heeh, geus tenang, kabalad mah aing moal poho. Pasti dibere maneh ku aing kalamna itu jeung walad mah. Kan aing bingung gitu teh pake meuli naon ku aing duitna. Ai eta kira-kira naik mere urang sabaraha eta? Kayak cuang jalan-jalan pokona mah ulin bebas narek. Heeh, tenang kalau jalan-jalan mah ku aing ditraktir, pang piknik sasebeuna. Ngan eta aduh, hanya kana indung aing. Indung maneh? Nah kumaha indung maneh kitu? Heeh, king eta duit nu sakoper teh geus dibawa ka dieu ku aing teh, geus dibagi dua jeung maneh. Bagi dua. Heeh, ngan eta indung aing aduh, ngadon ngahudangkeun aing keur molor. Ngahudangkeun. Heeh. Ek bawa pisan tadi mah. Nah, ngahudangkeun. Ngahudangkeun aing. Ngimpi. Heeh. Heureuy aing mah king, ieu mun manggi deui mah dibagi dua. Sia. Eta kadang, Kada. Mana kada? eta tak kadal tah. Mana? Mana kunyuk? Eta banget siga kadal. Bercanda, bercanda. Heureui calai mah heureui. Iya kunyuk.